Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra, wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Saberas teu nyangkong tingkan waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Gamparan kumaha abdi ayeuna wangsul bae atanapi kedah ngiri ka kantor tuan sakawut. Jig bae marane baralik we ka itu baralik. Ngan di mana aya panyaur di tuan sakawut, maneh kudu namonannya. Mangga tuh. Cek si Acim bari tuluy nyamperkeun deui ka Minta. Pohara dewek mah helokna kuy kajadian euy. Anu leuwih elok mah urang atuh. Tegarti ku akal. Enya ari ieu teh kumaha ieu teh bisa kieu? Tasup di akal. Nyanggeus kawe di ditu diomongkeunana lah, ulah di dieu. Urang hayang nyaho kunaon ieu teh. Tang tu bae sileng mah kaget da teu nyaho rahasiana. Ke diceritakeun di ditu. Ayeuna mah hayu bae urang buru-buru balik. Keger adik geus datang aing mah ku dewek dibejakeun. Ayeuna mah bisi indung dewek arep-arepeun. Aduh Cim. Lamun silaing waktu dewek direjeng, lamun silaing nyaho waktu dewek direjeng jeung di paehan meureun. Maneh pasti tang tu kaget. Maneh ngadenge teu? Ada dewek oge ngadenge. Silaing terek dipergasa ku maman silaing satarek dipalitkeun ka Cikapundung. Kutan silaing teh nyaho waktu dewek dicelok ku Mang Madasan jeung baturna. Puguh wae leuwih teu nyaho. Kumaha duit silaing nu 100 perak teu leungit? Nya mebeh po. Cek Minta bari ngarampaan saku. Lah dina bayar teragrag. Ta eta duit nu 100 perak nu ngalantarkeun silaing rek dipergasa ku paman silaing teh euy. Teu karti. Kumaha pangna silaing nyaho kitu? Cek dewek oge isukan ku dewek didongengkeun. Hayu. Urang balik. Cek si Acim bari ngalengkana leungeun Minta ngajak lempang gagancangan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu teka catur di jalana sadatang-datangna ka imah si Acim mah geus teu ngingetkeun kana naon-naon deui. Tuluy bae kanggon dug hees keur bae kerek. Ari Minta mah da puguh mantas manggih kareuwas. Masih keneh baluas teu bisa ujug-ujug mondok najan harita geus leuwih ti pukul 2 oge. Bet kalah rei bae kesangan saluar awak. Padahal harita teh keur mejehna titirisna. Kira-kira pukul 4 subuh kakarak Minta bisa reup mondok. Kitu oge dipaksa dipereum-pereumkeun. Kira-kira wanci pecat sawed Minta kakarak nyaring. Eta oge pedah digeingkeun ku si Acim. Nyati bra silaing hees teh Minta. Kawas mun teu digeingkeun ku dewek mah moal buru-buru nyaringnya. Dewek mata da tutur hudang isuk-isuk tara biasa hudang kapilan ku panon pawe. Cek si Acim. Meureun bae silaing mah hees na dugsek bae da dewek mah lapur tara bisa ujug-ujug greup. Nah kunaon kitu? Malum bae. Wantuning dewek mah mantas kareuwasa anu sakitu poharana. Lain baluas memeeusan euy. Jeung ongkoh mikiran kalakuan silaing waktu pisah jeung dewek teh ati peuting. Boleh bae ku dewek mah teu kaharti jalan-jalanna. Kieu geura waktu urang lalajo teh silaing nyaho kanu diuk di gigireun Haji Jenal teh lain. Heeh.
paman bangsa teh, paman kuring, si rampog gerot. Eta tah harita dewek teh tuluy nyamperkeun ngadeukeutan ka manehna bari api-api dagang. Terus kumaha? Maksud dewek hayang nyidikeun euy, hayang teges kana babangunanna na eta bangsat. Barang ku dewek diawas-awas mana horeng manehna teh keur uyup ayak bae kana saku Haji Jenal rek ngodok eusi sakuna. Olah kutan. Terus kumaha? Tah ari geus bebeunangan tuluy manehna pindah diukna ka tempat sejen. Bangsat kodok berarti nya si eta teh. Nya euy nyopet. Waktu si Laing menang lotre persenan teh paman si Laing tegaseun pisan ka si Laing teh eta teh. Malah nepi ka nangtung tidak tempat diukna sarta bari ngomong kieu cenah ka batur ratuh teh jo euy. Umat nu menang lotre teh bet jiga-jiga nu bakal nyelakakeun ka urang teh. Bawa lain cek baturna ieu nya cek paman si Laing teh. Oh gitu terus kumaha? Keun si ari bijil ku aing cenah moal burung sirna. Oloh, terus kumaha? Badang dewek ngadenge paman si Laing ngomong kitu teu kira-kira bae kagetna jeung rewasna. Harita keneh dewek tuluy bijil tina kamedi. Terus bebeja ka upas nu keur ngajaga di luar yen aya bangsat di jero kamedi. Geus ngodok kantong Haji Jenal saterek ngarah pati ka budak nu tas menang lotre 100 perak. Olo. Terus ari ngaranna eta bangsat madasan cek dewek teh dibejakeun kitu. Badang ngadenge omong dewek kitu tuluy eta upas jaga teh nabeuh surulit euy. Maksudna nyalukan baturna. Tekung silila jol datang upas duaan nyamperkeun kanu nabeuh surulit teh bari pok nanya aya naon cenah. Di jero kamedi aya bangsat kodok cek upas nu ngajaga teh. Nah atuh lain dicarek cek upas nu anyar datang. Hi cenah eueuh gunana dicarek ayeuna mah. Di beunangna oge moal bisa kahukum da beunangna nu menang maling teh tang tugas dikabaturkeun. Jadi moal aya buktina cek upas jaga teh. Nya. Terus kumaha geus kitu? Ieu mah pang nanyaralukan Andika teh dumeh ieu aya budak nu bebeja yen eta bangsa teh rek ngarah ka budak nu tas menang lotre 100 perak. Demi ngaranna eta bangsat madasan. Si madasan mah atuh bangsat gerot cenah nu keur dikakalakeun ku juragan menteri polisi teh cek baturna nu saurang deui. Nya. Jadi buron atuh si eta teh nya. Mamang kuring teh pantes wae nya. Geus rek dikakalakeun ayeuna mah cenah atuh leuwih hade urang unjukan bae ka juragan menteri polisi meupeng anjeunna keur ngaronda deket kudang uyah. Nya hade cenah ari kitu mah cukup pas nu ngajaga teh. Nya. Terus kumaha tah? Buru-buru bae unjukan kan ku Andika cenah ka juragan menteri polisi komedi kaburuk bisi komedi kaburuk tutup cenah. Nya. Urang tangtu hese deui magatna. Terus kumaha? Gancangna upas nu saurang deui teh euy tuluy indit unjukan ka juragan menteri polisi. Tukung silila juragan menteri polisi geus sumping sarta tuluy mariksa ka upas jaga. Kumaha cenah ngomongna? Saurna nanya cenah aya si madasan bangsat gerot teh di jero komedi euy cenah sumhun yaktos pisan cenah dijawab. Malah ieu budakna nu ngawartosan ka Sim Abdi teh cek upas jaga bari nunjuk ka dewek. Nya. Geus kitu kumaha? Geus kitu juragan menteri polisi Malik mariksa ka dewek. Saurna kumaha pangna si Laing nyaho ka ngaran si madasan euy si Laing teh geus wawuh. Ku dewek teh tuluy dicaritakeun sakumaha pamanggih si Laing waktu di Cirempeuk teh. Oh nya. Kitu deui pamanggih dewek di Lakamedi ku dewek dicaritakeun kabeh. Bangsa basa mamang siang ngodok duit Ki Haji teh nya. Tah harita keneh juragan menteri polisi tuluy taki-taki miwara ngintip lebah tempat nu suni nu baris disorang ku si Laing nyaeta jalan Banceuy. Ari dewek ngiring juragan menteri polisi ngintip paman si Laing ti kaanggangan nu mata kuringnya oge. Oh pantes atuh ari kitu mah. Tah waktu paman si Laing nyalingker di nu suni harita tuluy dewek lempang dedepangan mapai-mapai sisi jalan. Tuluy nyalingker kana handapeun haur nu ditungtung jalan belah kaler. Ari upas nu tiluan teh geus manggat di sisi Cikapundung duaan ditonggo saurang kadua juragan menteri polisi. Tah kitu sababna euy nu matak dewek sore pisah jeung si Laing teh. Mitra kaum dangu omong si Acim bari narik napas heula.
si laing teu boga hate melang ka dewek waktu dewek dirijang ku bangsa teh. Cek minta sanggeus si Acim ngarenghap sakedapan. Risina jeung melangna mah geus lain caturkeuneun deui euy. Tapi dewek harita percaya kanu jadi polisi yang sameme kejadian gitu kieu oge eta dua bangsa tang tugas ditangkap manten. Nya bukti nanti nyalahan. Sameme si lain ngangkleng di Cikapundung bangsatna kaburu di Borogon manten lain. Alhamdulillah. Cim, dewek ngerasa kahutangan gede ku si lain euy. Cacakan mun teu lantaran pitulung si laing meureun dewek teh tang tulalayaran di Cikapundung sarta geus jadi bangke angkeleng-angkelengan sarta moal nejo deui alam dunia. Geus we perkara eta mah keun bae tong jadi pikir. Tong boga rasa kahutangan da dewek mah lain ngahutangkeun ngan geus jadi kewajiban dewek. Tanggungan dewek yen dewek kudu ikhtiar sangkan si laing salamat. Kitu. Ku kitu teh mah tong boro-boro kasih pating sobat. Dalah kadengen-dengen nu anyar pinanggi oge mun parang kanyahon rek kena ku balai mah wajib pisan ku urang ditulungan sing nepi ka salametna. Sabab lamun teu kitu urang kaasup kana jelema tegaan. Jadi urang nanggung dosa gede doraka cek dewek mah. Komo di tulungan anak mah lamun teu boga rasa rumasa teh nya kawilang kandel kulit banget meureun nya. Nya komo mun anu ditulungan anak teu boga rasa rumasa nya kawilang kandel kulit banget. Mutuh nurus tunjung na pohara goreng na nya. Tapi cek timbangan dewek euy, lamun jelema pangdaekna tutulung teh kalawan aya palamar eta teh bersih pangnulungna teh kaasup kana lampah. Maksud teh tutulung teh kalawan aya pamalar eta teh henteu bersih panulungna teh kaasup kana lampah munafik. Gitu maksud teh. Ya naskahna acak-acakan Mang Anggang. Jagor. Cek si Acim semu jengkel ka tukang edit naskah. Jagor. Jadi lamun si laing menang pamulang tarima ti dewek 50 perak ku si laing mau ditarima. Sakumaha si laing mah kesana oge rek mulang tarima ka dewek ku dewek mau ditarima moal. Sabab ku salametna si laing oge dewek mah geus ngarasa bungah pohara. Jabati kitu cek ingetan dewek si laing teh masih keneh dina jero prihatin leuwih perlu make duit tibatan dewek da dewek mah geus bisa balang siar sorangan keur dahar-dahar bae mah. Ngan lamun si laing rempuk eta duit nu 100 perak teh urang bagi 2 wae. Sok atuh dibagi 2. Nya urang bagi 2. Karena atuh rek dibagi 2. Kieu maksud teh ye. Nu sabagian keur ongkos neangan indung si laing kaleles. Nya. Anu sabagian deui. Tah, anu sabagian deui urang modalkeun ku dewek. Engke batina urang paro 2. Nya panuju. Tapi modal mah tetep boga si laing wae dewek mangan tarima katitipan kumaha si laing panuju. Nya panuju. Karep si laing bae eta mah. Ari si laing geus panteg embung narima kana pamulang tarima ti dewek onamanan. Rek dikitukeun oge mangsa bodoh. Iraha si laing rek kaleles teh. Ari kahayang mah isukan bae isuk-isuk. Hade. Ngan pepeje sing hati-hati bisi kumaha onam jeung sing rikip mawa duit teh bisa aya nu ngodok. Cek si Acim bari alak ilik kana baju minta. Hah? Geus majeuna diseuseut eta baju si laing euy. Geus lodro. Kumaha tuh? Mending geus lodro pisan jeung geus rarenyah deui. Puguh geus majeuna diganti. Dalam mun seuk papakean dewek majeuna onamanan di si laing tangtu si laing dibere nginjem ku dewek. Kumaha lamun meuli bae nu teu? Da moal sabaraha hargana jeung meungpeung si laing boga duit ongkoh. Nya. Urang meuli bae ka pasar sugan aya nu marurah. Iraha atuh urang ka pasar. Engke wae pas sore hade. Bari ulin jeung sakalian bari ngilik-ngilik tempat panagogan dagang. Tembal si Acim kalayan daria.
Mitra kaum dangu. Pas sore kira-kira pada asar, Minta jeung si Acim beral indit ka Pasar Baru Bandung. Nyata rek meuli baju kampret teh jeung calana sontog. Ari si Acim milik-milik panagogan dagang. Aneh kacida. Sajeroning lempang ka pasar teh manehna teu petot-petot inget ka indung bapakna. Sanajan bapa Minta geus disebutkeun maot lantaran ku kasakit kolera oge ari dina ingetanna mah keukeuh asa aya keneh bae. Tada teuing bungaheunana mun indung bapa aing nyahoeun yen aing boga duit sarta bisa meuli papakean sorangan. Nah kamana atuh indung aing teh losna? Mana ting? Bungaheunana kamana atuh emak? Mana teu datang-datang nah cilaka di jalan kitu emak teh? Ceuk Minta ngalangis dina jero hatena. Sabot keur mikiran hal kolot, teu silila Minta dua anjol datang ka toko papakean nu dijugjug teh. Tuh Minta tenjo tuh kawasna loba pisan euy baju nu meujeuhna disilaing mah jeung aralus deui tuh. Ceuk si Acim dibangun paromana nu maramai. Baik atuh gara milih kadinya. Mangga jang, ka dieu bae asup ka jero. Ari rek ngagaluh panganggo mah geura seueur pisan nu marodel ya. Ceuk nu boga toko. Minta jeung si Acim tuluy arasup ka toko milihan baju kampret jeung calana sontog. Sanggeus menang panuju sarta meujeuhna tuluy bae si Acim padu harga jeung nu dagang. Geus kitu cereng mayar saharagaana. Eta baju jeung calana harita keneh rap ku Minta dipake. Atuh kaluar ti toko teh jadi ginding make papakean weuteuh. Leuh manang adak-adak jadi kasep matak pangling euy. Ceuk si Acim bari seuri. Ngan hanyakal iketna geus buruk tah. Lah loba teuing omong. Tembal lah. Sobatna bari terus ngungkug lempang. Mitra kaum dangu. Barang Minta kaluar ti toko, ujug-ujug gok bae jeung hiji awewe kolot nu mentas nyaba diiringkeun ku salakina bari ngajingjing tingkem. Eta awewe barang pas sanggrok jeung Minta reg bae eureun. Awakna ngadeg-deg beungeut na sepa huntuna noroktok tuluy neuteub kana beungeut Minta pok ngomong. Ujang. Iya teh si Minta lain. Sajongjongan mah Minta teu ngajawab ditanya teh. Ngan ngahuleng bae bari melong. Ari diteges-teges mana horeng eta awewe kolot teh indungna. Ya Allah kutan ieu teh emak. Ceuk Minta bari ngarangkul segruk ceurik. Emak. Emak nah emak teh ti mana? Mitra kaum dangu. Ari eta lalaki nu ngiringkeun indung Minta nyaeta bapa Minta, bapana pisan. Can paeh alias can maot geuningan. Basa Minta ngarangkul ka indungna teh tuluy bapana oge ngarontok. Oh Gusti, kutan ieu teh anak aing Minta. Nah maneh teh Ujang, mana ninggalkeun ka bapa bet balik sorangan. Harita Minta jeung indungna geus teu inget di kaera, teu inget yen aya di sisi jalan pasar anu rame. Ngadonting garuk-guk ceurik bari sirih harangkul. Ari si Acim bengong bae nu aya bari calangap olohok mata simeuteud. Mitra kaum dangu. Sanggeus Minta tiluan rada leler, pok si Acim ngomong ka bapa Minta. Mang, ayeuna langkung saya urang kana kahar bae ambeh tereh dongkap ka rompok.
engke dirodompok kurang teraskeun deui sosonana bari cacarios. Nya pohon rasan teh lain di pasar. Pek atuh geura magat kaharna. Tembal bapana. Singkat ieu carita. Minta sararea celak kana kahar. Gerdeg indit. Tekungsi sawatara jongjongan geus datang ka kampung Bojong. Tuluy tarurun. Ari sewaan kaharna dibayar ku si Acim. Ma, bapak, ayeuna mah kuring cicing teh di imah si Acim. Da imah urang mah geus dicicingan ku batur, jadi urang ayeuna balik teh ka imah si Acim. Dicicingan ku saha? Cek bapana bari ngahulang. Dicicingan ku nu meuli, apan imah teh geus dijual ku Mang Madasan. Baru geus dijual ku si Dasan. Naon sababna ngajual imah? Kayak hari geus datang ka imah urang caritakeun. Tembal anakna kalayan Daria. Mitra kaum dangu. Sadatang-datangna ka imah paralak minta cacarita. Nyaritakeun halalampahanana ti barang papisah jeung bapana ditetek teh nu kaliwat. Nepi ka paamprokna di pasar baru. Sanggeus tamat cacarita pok bapana ngomong. Karah bapak teh geus disangka pae. Lain eta ku pohara si Dasan. Kagorengan lampah teh dibeakeun ku sorangan. Dasar ti bubudak geus boga tabeat goreng. Pakokolot oge manan robah mah anggur beuki meuweuh kajahatanana. Gusti. Nepi ka dijual imah aing. Ngan hadena bae lain adi teges bapa ka si Dasan teh eta teh. Adi tere eta teh. Bapak, naon sababna nu matak bapak waktu ditanyakeun ku kasipir bet disebutkeun geus maot? Kumaha jalu? Mohon waktu ditanyakeun kasipir teh bapak teh cenah tos maot. Hanya sanyana mah waktu bapak dibui. Memang aya sababaraha urang nu maot ku kolera teh. Malah diantarana aya saurang nu dedeganana sarua pisan jeung bapak. Kitu deui ngaranna meh sarua nyaeta Pak Inta. Tah, dina waktu mantri rumah sakit teh nelpon nanyakeun hal bapak ka tuan sipir. Bisa jadi tuan sipir teh kaliru jalu. Marukana nanyakeun Pak Inta nu matak meh ngajawab yen geus paeh ku kolera oge. Pantesan atuh. Anak king ti barang bapak papisah jeung maneh. Geus taya papadana bae katunggaran bapak jalu. Nepi ka ngadak-ngadak asa poek bumi alam. Cacakan mun bapak kurang narimakeun anak-anak kadaring pangeran nu tumiba kana awak walau alam kumaha balukarna. Sajeroning bapak ngalalakonan hukuman hate bapak beurang peuting teu sepi-sepi ngajerit kanu maha suci ngoceak kanu kawasa nunuhun kanu agung sangkan maneh jeung indung maneh dipaparin kesalamatan jeung supaya bapak ditempungkeun deui jeung anak pamajikan kitu tah jalu. Sanggeus kurang leuwih sabulan bapak dibui dina hiji poe bapak jeung sabatur-batur diparentah ngomean jalan dileles nyaeta ngababantu jeung ngalalempeng kuta. Barang karjong-jong digawe jual bae datang hiji awewe ngadoniwan handapeun tangkal juar nu aya di sisi jalan nu keur diomean teh. Nah ari disidik-sidik mana oreng eta teh emak ilaing. Atuh teh kira-kira bae indung ilaing kaget teunan nenjo bapak jadi sakitan teh. Tuluy bae ngarangkul bari nanyakeun hal maneh. Sagala lalampahan bapak sakur nu geus kasorang tuluy diterangkeun ka indung maneh.
Kitu deui hal maneh oge yen geus dirawatan di rumah sakit baris diubaran ku bapa dicaritakeun. Harita indung maneh ku bapa tuluy dititipkeun ka Mandoro Buwi nu karunyaeun ka bapa. Sina digawe sagawe-gawe di imahna nepi ka bapa kaluar ti Buwi. Tah sanggeus bapa dilepas ti Buwi, tuluy bapa jeung indung maneh indit ka Garut rek neang ilaing ka rumah sakit. Tapi barang datang ke rumah sakit bet menang beja yen maneh geus cager sarta geus balik ke Bandung. Kumaha eta teh papadana bae kabungahan bapa harita jalu atuh tuluy bae balik ke Bandung nya papanggih jeung maneh di dieu. Ceuk bapa minta nyarita kalayan panjang lebar. Waktu nyaritakeun lalampahanana indung minta mangan sesagurukan bae ceurik. Kasuat-suat waktu keur sangsara dileles. Ari geus lalar cerikna pok indungna nyarita. Duh, jalu. Emak teh ti sajungna bapa jeung maneh kaleles teu eureun cerik balilihan. Kusabab melang komo barang geus aya likurna poe tacan datang keneh. Hate emak teh geus teu katahan jalu. Tuluy bae indit nyusulan kaleles. Ari ongkosna beudang ucak eslok ti tetangga. Menang saminggu mau ubek-ubekan di leles jeung di Garut. Natanyakeun ka unggal nu kasebut dukun susugaran kadatangan ku bapa jeung maneh. Tapi taya saurang-urang acan dukun nerangkeun yen kadatangan bapa maneh. Tah waktu hari teh mah kacida bingungna nyaeta bingung ka mananya bingung sieun. Reh aprak-aprakan geus aya mingguna mah teh. Tapi tacan keneh bae manggil raratan. Kadua susah ku pibakeleun duit mah geus beak. Ku keur saring nu maha suci mah diparengkeun lempang kalebah jalan nu keur diomean ku bapa maneh teh sarta ngadak-ngadak hayang eureun di dinya. Nepi ka paamprok jeung bapa maneh teh kitu lalampahan emak teh jalu. Oh, minta anaki. Cek bapakna bari ngusapan kana tonggongna. Ayeuna urang kudu muji syukur kanu agung jalu. Reh geus diparengkeun riung mung pulung deui kulantaran pitulung anjeunna. Muga-muga bae anu kawasa maparin lulus bangulus berkah salamet ka urang. Ulah kanepi kanyorang deui katunggaran kawas katukang-tukang. Mitra kaum dangu. Berang sabalikna peuting. Poek sabalikna caang. Suka sabalikna duka atawa duka sabalikna suka. Kayan minta oge nya kitu. Urut tadina sedih prihatin ayeuna geus kaganti ku kabunga. Sabab imah minta nu geus dijual ku Mang Madasan teh geus kapimilik deui ku bapa minta lantaran henteu sah dijualna jeung henteu kasaksian ku kepala desa. Tur lain hak Mang Madasan. Kulantaran Mang Madasan geus ngalampahkeun rupa-rupa kajahatan nyaeta ngabongkar, margasa jelema, ngagasab jeung nipu. Manehna dihukum sababaraha taun. Ambudaen kawiwirangan lantaran manehna kuwawani ngarebut barang gelap ti minta teh. Ku kapala nagara dihukum buwi sawatara poe. Sakaluarna ti buwi ku padaen diserahkeun dabongan ngawiwirang ka salaki cenah. Ari minta jeung si Acim tetep nyobat dadit leuwih ti dalit. Kawas dulur pet ku hinis bae. Kacai jadi selewi ka darat jadi selebak. Duit nu 50 perak teh nu rek dipake ongkos kaleles ku minta dibikeun ka bapana. Ari ku bapana dipake nebus lio sawareh, nu sawareh deui dipake ngamodal genteng. Ari si Acim dagang barang kolontong di pasar make modal nu 50 perak teh. Teu wudu oge maju dagangna sarta kauntunganna bener. Jeung bener.
Mitra kaum dangu, demi minta kusabab kacidahayang na sakola tuluy bae asup ka sakola Cibadak nyacapkeun lalamunana na anu geus ngagulung dina jajantung geus melit dina ati. Aya nu ngongkosanana nyaeta si Acim tina duit kauntungan dagang kolontong teh. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sadarehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan